Sampurasun baraya saung wayang daraut urang ngada saran chat wayang golek satria. Tah ieu meureunan proses anu utamanya ieu saacana dipasihan warna-warna anu meh naon anu wah gitulah, bisa dikatakan warna-warna anu eh mempunyai daya tarik gitu tah, warna anu mencolok tah kedah didasaran heula ieu ngangge cat warna bodas tah. Dupi tipena tipe cat naon ieu teh anu diangge nyaeta cat duko baraya. Tah ieu sakali deui kuring ngawartosan nyaeta nuju diajar gitu sapertos kuring. Da dinten teu oge seueur pisan anu nga-DM, nga-inbox, anu komentar oge ari catna teh ngangge cat naon cenah. Ari rekomendasi mah nyaeta cat duko meureunan nya anu sok diangge meureunan kana bodi-bodi mobil, bodi motor gitu. Janten selain tereh garing oge warna-warna teh seueur pilihan gitu. Aya anu warna-warna stabilo gitu. Warna-warna metalik upami bade diaplikasikeun mah mangga teuing gitu. Kombinasi warna gitu. Janten teu terbatas warna dasar wungkul. Nah, selain eta meureunan henteu menyita waktunya. Nah, habeut menyita waktu kan tenan pan abdi oge kitu kungsi harita ngangge cat minyak biasa gitu. Semisal ya teu kedah dieukeun nya janten lila kana garing teh bade nimpahan kadua balikanna oge lami gitu, janten si prosesna teh membutuhkan waktu anu lami lah. Ari cat kieu mah sabeulah teu acan beres oge istilahna anu sabeulah deui atos garing gitu tah, ukuran menit gitu atos garing gitu. Komo lamun misalkan tinderna anu ieu lah anu sae gitu, janten ieu rekomendasi pisan nya. Tah kitu meureunan ulasan sakedik nya ngeunaan ieu tipe catna anu dianggo sim kuring. Lajeng ieu dina aplikasianana ngaplikasikeunana ieu teh kedah merata nya kana sudut-sudut sempitna oge kedah kacet gitu tah. Janten ulah aya nu katingal margi upami dibalikan-balikan deui teh ke upami nu katingal teh janten masih keneh ngabayang. Itu upami sadayana mah henteu aya nu katingal gitu, teu aya nu kaliwat janten gentem sadayana kitu tah. Warnana pekat sadayana. Nah ieu teh geus bade beres meureun nya sakedik deui teh kantun beuheungna meureunan dina proses ngadasaran atanapi ngabodasan. Tah ieu teh ngabutuhkeun babaraha balik baraya mung henteu sabalik wungkul gitu. Aya 2 3 balikna gitu karosan kuring osok 3 balik ieu teh nepi ka pekatna gitu tah. Janten si ukiranana henteu ka teu kaganggu gitulah. Ukiranana henteu katutup janten mariogikeun babaraha balik rada sedeng gitu racikan tiner sareng catna tah ieu meureunan baraya hasilna hatur nuhun parantos manco dina video kuring dugi kaberes mugia baraya sing aya dina Ginanjar kawilujengan. Tah meureunan baraya mung sakitu hatur nuhun sakali deui ti sim kuring saung wayang daraut. Tah kitu nya kin urang upload anu sanesna anu langkung menarik tah kitu. Nya atuh mung sakitu baraya hatur nuhun sakali deui nya cag.